Si kira-kira salaki ibu romantis itu? Ibu jawab icih setelah tuh. Eta salaki ibu romantis kan tuh bu? Boro-boro romantis dah jarang diimah kagawean museup pan eta ini. Aya tukang museup aya. Loba da katingali pandangan teh bararengkung tukang museup. Romantis buru-buru romantis lagi. Tuh, Kangjeng Nabi adalah sosok suami yang romantis numawi ka bojo ge nyebatna teh ya Humairah. Aduh, wahai yang kemerah-merahan, wahai kembang ros beureum, wahai si imut, wahai si gelenyu. Ibu osok disebut si imut. Osok disebut si lucu. Osok disebut kembang ros beureum. Nah segala tara tuh naon osok. Osok disebut si geulis, si geneuk, atawa si malekmeuk, atawa si jenong, atawa si beleguk. Ya, padahal pas dicontohan eta teh nya ku Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlakuan Kangjeng Nabi kanu janten bojo penuh kasih sayang. Minum segelas berdua, makan sepiring berdua. Ibu osok dahar sepiring berdua. Henteu keneh wae. Lah boro-boro dahar sepiring berdua, kapan dahar ge sok palap lin. Baheula-heula. Padahal eta teh luar biasa ganjaranna teh sabab dina rumah tangga teh ternyata loba pisan peluang-peluang ibadah. Dina rumah tangga ge loba pisan peluang-peluang pinarakaeun teh. Tuh. Hayang asup surga dina rumah tangga gampang, dina rumah tangga seueur pisan peluangna. Tah dina hal-hal kecil pikeun menjaga romantisme rumah tangga eta senina diantawisna makan sepiring berdua atawa disuapi dihuapan. Osok ibu dihuapan ku salaki tara keneh we geus kajeun. Sodakoh eta teh ibu bernilai sodakoh. Sok lamun ibu hayang sodakoh boga duit gampang tinggal huapan we salaki. Hayang gede sodakoh nanya sing gede we ngahuapanana. Sekalian ku sendok tembok. Bahkan nyium tarang salaki eta teh seolah-olah nyium Hajar Aswad. Tuh lamun ibu hayang umroh hayang ke Mekah teu boga duit ciuman tarang salaki. Komo ai tarangna hideung mah sarua jeung Hajar Aswad. Ya. Heukeun urang serius heula nya. Heuda kitu mah jiga heureuy padahal luar biasa teh euy tina hal kecil model kitu teh. Lamun dilenyepan mah eta teh. Mandi satu bak berdua. Osok. Padahal masuk gerak praktekeun ku ibu mandi satu bak berdua. Acan ada urang mah teu make bak bae na baskom. Mandi satu baskom berdua sugan we peupeus satu baskomna. Tah eta pikeun menjaga romantisme rumah tangga teh pamajikan kudu daek dangdan dina salebah dieu. Ari indit kaluar heudah hayang jiga artis meuni dipoles-poles nya. Heuleuheung nu ngajaga orat ye palebah ai keluar hayang segala katempo grasok hayang katempo ku ojek ku RT jeung ku segala rupa ai ngedeng jeung salaki segala bunyi nya. Oh disimut kurang keneh disimut ka handap make training yuh kurang bunyi keneh kapan di bulan deui ku spray kurang bunyi keneh di bulan jeung kasur-kasurna. Apan salaki teh bingung cenah kala ngahulang tungtung ranjang ari aing ti mana mimitin. Pemajikan aing geus siga risol teu puguh mana hulu mana buntut. Ada ku sabab salaki geus bingung birahi geus teu kawadahan meureun eta salaki ahkeun beda hakna ieu ceuk salaki teh kumaha engke we naon menu kacabak. Akhirna eta salakina nekat leungeunna blus asup kana bulenan. Nu aing ieu cenah naon menu kacabak. Da bingung eta teu puguh mana hulu mana buntut. Ai cek kanu buleut tah susu ieu. Buleut. Tapi cenah ke heula ieu teh asa aya nu aneh cenah piraku susu cenah da. Nu pamajikan aing mah leutik.
aya nu kacabak gede sing goreng meureun jempol suku eta mah baik gelas ya tuh ari indit keluar hayang katempo kagelisanana ku batur dipoles-poles dipulas-pulas segala rupa dangdanan atuh komo nepikeun ka wani nembongkeun aurat tak anu anehna deui anu anehna geudinya ari make pakaian hayang sagala katempo geura sok make rok punat ari gek dina angkot ditoong kalah ditutupan pan aneh pan mana kitu ge hayang katempo padahal mah di mana manehna make baju nu sagala katempo gek dina angkot aya nu noong singsakeun ye apa eta hayang na kitu eta teh ibarat meuli mercon jauh-jauh di Banjar di ditu meuli mercon ari dibawa balik ka Binangun aya diseungeut ongkoh merconna diseungeut bari dialungkeun jabat ceuli ditutupan apan meuli mercon teh hayang ngadenge solatna model tadi tah nu matak jauh-jauh meuli mercon di Banjar bawa ka Binangun ulah kagok seungeut na ceuli marem pan eta mah sugema gini tuh tadina salebah dieu Kanjeng Nabi sosok suami yang romantis pon kitu deui bojona Kanjeng Nabi tarawantun nyebat nami tarawantun nyebat jenengan Kanjeng Nabi teh Muhammad henteu gelarna we gelar kanabianana ya Rasulullah ya Nabi Allah tangan dina salebah kitu mah ieu mah isyarat panggilan anu sae ulah kena-kena boga salaki RT ka salaki ya RT dah atawa ya Hansip ini ya lebe aya je ya nu harti panggilan kepada suami yang baik-baik ari ibu kacaroge sok nyebat naon Bu bapak atawa aa ekeun we bapana atawa bapana bapak sia bapak manehna atawa si hideung tuh beda urang mah kadang-kadang tibaliknya kadang ngompoy lah ari geus kawin anu sakuduna jeung bari hakna geura sok meuni sangeunahna ngageroan salaki nyebut ngaran ka salaki teh Saryo tuh sok bapana teu naon nya atawa ayah ngan teu meunang ayah-ayahan ka salaki mah peupeujeuh dilarang ku agama jeung dari agama ka salaki ayah-ayahan sabab lamun ayah-ayahan kadituna sok barala teh aya salaki sagala dialah ayahkeun kertas baju kutang kok bapana atawa abinya teu geuningan nya atawa sok nyebut nanti geuningan bapana saha geuning cenah bapana si Dikri cenah geuningan ngalah ka budak bapana si Jenab nih teh kitu atau bapak si Teul tuh dibalik aikeur anyar kawin aikeur bobogohan takeur bobogohan di geuning budak ayeuna mah budak sakola keneh budak SMP eta kabogohan disebut teh ayah kawin nyebut teh bunda bari ngawean teh bunda lagi apa meuni heueuh we ayah bunda ayah hayang meuli kuota mah panceuri ka indungna aing ngawean teh sayang bunda udah makan belum sini atuh ayah suapin bunda udah sholat belum ayah sini atuh ayah sholatin jadi jenajah teh kita menjaga romantisme rumah tangga sangkan rumah tangga salamina terjaga keromantisanana
sakinah mawadah warahmah teh lain sebatas slogan hungkul, lain sebatas ucapan hungkul, lain sebatas doa hungkul. Kapan bahkan Kanjeng Nabi ngadoakeun teh supaya rumah tangga teh lain beunghar, lain sugihku harta, lain ku pangkat, lain ku jabatan dari bab yang relatif, tapi ngadoakeun teh barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, supaya rumah tangga teh dipinuhan ku keberkahan sareng kasaean. Ya dina salabah dia ya luyu sareng keteranganana dawuhan Allah Subhanahu wa taala. Urang serius elanya euy. Aing ngomong serius kieu meuning. Ieu jiga dakwah agib penting harulang bapak-bapak teh. Kita nu matak zaman ayeuna mah geuninnya dakwah teh kudu make media, make sarana, make seni. Da kadang-kadang ayeuna mah aya ustad kajeun teuing alus jiga kumaha ilmuna, luhur ilmu, jembar wawasan, sugih ku pangarti ilmu kitabna, kitab gundul nepikeun ka kitab gondrong kabeh katalar. Quran hadisna ngabaralang, tapi aya teu rame jeung eueuh senina mah lah cenah ajengan butut. Teu rame datang be ustad ti mimiti nepi ka akhir ngabodor. Borakatak cek lalajo teh tah ieu ustad alus. Isuk diundang deui jeung kana muludan. Naon sababna heuda? Sanajan aya nu ngaharamkan oge sok lamun ku urang ditalungtik alam ayeuna geus beda jeung alam baheula. Nya? Alam ayeuna ieu teh kadang-kadang nu calik dina pangaosan teh lain jalma bunga hungkul ieu teh. Rupi-rupi sirahna teh aya nu bunga, aya nu henteu ka dieu teh. Aya nu ti kawin calik dugi ka bubar teh baud teuing mikiran naon, teuing mikiran isuk jatuh tempo emok meureun sagala. Emok barakaya. Aya anu ti kawin calik dugi ka bubar teh bunga barakatak. Ta eta teh rupi-rupi nu mawi ngalangkungan seni mah atuh meunang-meunang bungahna dina salebah hadieu teh jangnya. Sabab ngabungahkeun hate batur teh eta teh ibadah keneh kalebetna. Tuh. Atuh komo ayeuna dakwah ngalangkungan wayang benten sareng dakwahna para kiai, sareng dakwahna para ustad, para alim, para ulama sesepuh pasantren. Seueur referensina kitab-kitabna dibahas fikih, tauhid, tasawuf, tah upami dalang mah kadang dakwahna teh nganggo siloka, nganggo falsafah. Lamun cek budak sakola mah filsafat, ilmu ketangkasan mikir. Loba simbol dina wayang teh, loba siloka nu mawi tadi saur panitia oge geuning bapak panitia, bapak Syekul Hajat. Nya seueur siloka dina wayang teh bacaeun urang, ieu teh wayang teh nu mawi sebatna ge wayang wadah bayangan atanapi ari dalang teh ngudal piwulang. Ngudalkeun piwulang didikan atikan ngeunaan ilmu agama bangsa jeung nagara politik sosial budaya. Kedah masyagi pamihoyong nyetan dalang mah kedah saluhureun ustad malahan mah kuduna. Geuning baheula mah lamun dinu maot geuning sok aya kenduren, aya oseng, aya tuangeun leueuteun dinu katujuhna, dinu matang puluh aya keneh di aya. Ayanya teh tradisi teteh nya dina kenduren geuning sok aya tuangeun leueuteun, aya oseng. Tah baheula mah geuning sok aya ijab. Cek lebih teh hatur nuhun ieu tuangeun leueuteun, mudah-mudahan sing dugi sarina dongkap aya keneh di dia aya torojo teh nu ngaharamkeun cenah haram be cek lebih teh kunaon pangna haram eta make jeung dugi sarina dongkap rasana nu paeh mamoal beukeun daging. Ai cek lebih teh kapan kusia daging nama dihakan, kapan ku maneh daging nama dihakan dibahankeun gegedena kalebe eta make jeung dugi sari dongkap rasa tah nu dugi mah sari nu dongkap mah rasa. Uyos dikitukeun heula uyos heuda ieu siloka naon ari sari teh sing nyari kadaharan teh sing ngeunah sing enak ulah padu bae. Nu dongkap mah rasa naon ari rasa tak ari rasa teh sing nepi kana rasa sing ikhlas tak eta anu bakal nepi mah. Lamun sekolot ayeuna mah sari jeung rasa teh angeun jeung angeun nu matak dugi sarina dongkap rasana teh sing ngeunah angeun sing ngeunah angeun tak eta sari jeung rasa eta teh. Ari sari teh angeun ari rasa teh
angen teu geuningan Matak tina rumah tangga sing dugi sarina. Jadi ai dugi sarina dongkap prasana teh lain dinu maot hungkul, lain dinu penduren hungkul, dina segala aspek kehidupan sing dugi sarina dongkap rasana, dina birokrasi, dina kapamarentahan, dina segala rupa aspek kehidupan terutami di antawisna dina rumah tangga sing dugi sarina dongkap rasana. Lamun cekolot ayeuna mah rumah tangga teh sing ngeunah angen pan kitu li saur papalebek mah teu ngeunah angen ngandung harti nu rek rumah tangga di antawisna nu janten bojo dina salebah dieu neng jenab aya kan ieu panganten aya teu acan ka kamar paling mana atuh teh katingali ku AA wayahna pangantennya ulah waka ka kamarnya nya da ieu teh pan meureun diulem ka dieu teh di antawisna keur nyawer panganten heun geus aya panganten miheulaan ka kamar aya dewek nyawer saha tuh nu matak lamun panganten ieu dakwah can bubar panganten geus maksa ka kamar didoakeun ranjang nasing rayot sia sing ngeunahangeun tadina salebah dieu nu janten istri sing ngeunahangeun ngandung harti sing toweksa nu janten istri teh sing sagala bisa ulah nepi kerek rumah tangga teh teu bisa ngejo-ngejo acan teu bisa masak-masak acan nah heureuk cai dikanyet ka tutung tuh nya bisa nyatrika bisa ngoseng bisa ngangeun bisa ngesop kudu toweksa kapan aya geuning laguna paparikan geuning sakolot baheula mah nya Syalawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna pinter dangdan teu bisa ngejo aya nu kitu aya pinter ai dangdana mah geuning aja mending ngageulisna mah ai ngejo beuy tuh tah eta teh kudu toweksa geuning ja nu jadi pamajikan mah teuing salaki balik ti pagawean teh sok disambut ku ibu teh osok bu nu tos di sawah sok sadiakeun cai jeung kokosokna osok tara ceuk aing ge nu pangheulana ngajawab teh salakina nya sadiakeun cai jeung kokocokna ibu di mana carok eta suwih ti padamelan teh tah ayah kanggo kokocokna tos kitu teh ku ibu teh buru-buruna heureuk cai lain jeung ngaleog salaki bilih hoyong iba ku cai haneut teu tos kokocok teh ku ibu teh diayang papa atawa ayah atawa embeb mangga atuh calik heula osok tara deui wae geus kajeun terasina calik sok atuh papa calik heula dina kursi tos calik teh kitu teh ibu pencetan saeutik tak-tak bisi pergeleun osok salakina teh terserah mama tek nu haneu tek nu tiis nu penting mah baseuh we lamun penting baseuh mah diseblok HD meureunna tuh teras pangyanakeun cai teras diasongkeun di kalayan budi anu marah mah teh teh geunah angen kalayan budi anu marah mai diasongkeun cenah ieu ayah bilih hoyong ngaleut ieu aya cai haneut teras ibu teh gek calik di gigireunana bari pencetan saeutik tuluy siksakeun erok saeutik pan saha mere semangat anu janten caroge teh tuh sing toweksa sagala bisa dina salebah dieu teh Syalawe mah 25 sate kodok dicolok-colok awewe zaman ayeuna make erok ponok-ponok luar biasanya alam ayeuna kemis paing kaliwon wage nu geulis ngising di kebon cabe nah beki nyapruh geuning aing teh cangkang jauh di pulungan cangkang lepet di picenan tai hulu di tiungan hari dibikeunnan aing teh keur batuk ieu euy seorang geus peuyeuh jaba awak panas
ulah deket-deket bisi kolorna amit-amit tah sing taweksa segala bisa nya numawi dina salabah dieu dina rumah tangga teh aya keteranganana aya ayatna dawuhan Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa min ayatihi jeung sapalihna tanda-tanda keagungan Gusti an khalaqalakum min anfusikum yen Allah geus nyiptakeun aranjeun kabeh ti jenis aranjeun azwajan nyaeta jodoh atawa pasangan litaskunu ilaiha supaya sakin Allah nyiptakeun makhlukna berpasang-pasangan aya beurang aya hujan aya bodas aya jangkung aya mendoan aya eueuh aya kopi aya apa tuh aya awewe aya lalaki ta eta teh tanda-tanda keagungan Gusti eta teh wa min ayatihi sapalihna tina tanda-tanda keagungan Gusti Allah di dieu Allah nyiptakeun manusia berpasang-pasangan beh dina Allah nyiptakeun cep dikri sareng ning jenab naon tujuanana litaskunu ilaiha supaya sakin tadi dia tanda-tanda kekawasaan Allah teh pan meureun ari neng jenab di mana ya kawin neng jenab teh di Tasiknya kenging urang Binangun padahal meureun di ditu ge seueur di Tasik teh nu kararasep teh anu gagah teh seueur di ditu panginten nu kasep nu gagah nu gaya tapi da jodohna kedah kacep dikri ka dieu pan bogohna teh tadi dia ge panginten cep dikri seueur anu geulis asanes panginten da seueur di nu geulisnya seueur di dia nu geulis anu imut anu lucu tapi da jodohna kedah kaneng jenab ka Tasik ka ditu dugi ka Tasik eta rasa aya anu istrina urang Tasik pamenggetna urang Binangun aya anu istrina urang Banjar pamenggetna urang Cilacap aya anu istrina nyaeta urang Banjar pamenggetna urang Bandung aya anu istrina urang Cioray pamenggetna urang Cimaung jadi unggal puting pasea permata korai jeung maung nya aya anu pamenggetna urang Cihideung istrina urang Cibodas jadi kopi susu tuh eta teh wa min ayatihi sapalihna tina tanda kunaon make sapalihna sabab tanda-tanda keagungan Allah teh seueur pisan aya nu tertulis aya nu tidak tertulis ana kitab kang tinulis ana kitab kang ora tinulis ana kitab kang garing ana kitab kang teles lamun cek dalan tuh ta ayeuna dina salebah dia dina kitab anu tertulis ieu disebutkeun sapalihna tangke urang guar sesana da moal ka guar sadaya saking ku seueur-seueurna sanajan pulpen dijieun mangsina keur nuliskeun rupa-rupa tanda-tanda keagungan Allah cai laut ke anu jadi mangsina moal cekap kanggo nyeratkeun tanda-tanda keagungan Gusti naon tujuanana Allah nyiptakeun manusia berpasang-pasangan nyiptakeun cep dikri sareng neng jenab litaskunu ilaiha supaya sakin supaya naon Bu ibu araya ibu ayah buaya supados naon cenah sadayana supados sakin naon ai sakinah teh duka tah lamun cek tukang eson mah tapi saur Bapak Camat aya keneh Pak Camat pami saur Bapak Camat mah cenah kakupi kapukur ai sakinah teh sanajan nepi ka aki-aki tetep ngeunah aya keun we nepi ka aki-aki ge dikeureueuh we
Kaditu nate tumanina sanajan tupak nini geunah harmonis we sanajan geus para lewat geuna dikeur ieu ta model alok tang geus teu wala kaya parabotna main tangan kapan make jajamu geuningan jadi susut si goreng telin susut nu maneh nilep ai teu kitu samping kaseret alah jadi jika syarat geuningannya adina salebah dieu teh jadi ai sakinah teh naon ai sakinah teh tentrem jadi daya sanes Allah nyiptakeun manusia berpasang-pasangan aya lalaki aya awewe dina salebah dieu cep dikri sareng neng jenab supaya tentrem jadi tujuan rumah tangga teh supaya kartos taku margi kahartos bade naros deui cenah tadi tujuan rumah tangga teh supaya tak bade naros ibu bapak dikawit rumah tangga dikapungkur dugi ka ayeuna eta rumah tangga beuki tentrem beuki lieur lain kalah nyeri ijem sia teh kapan tadi tujuan rumah tangga teh supaya sakin hartos datang tadi kawit nikah tika pungkur dugi ka ayeuna ibu eta hirup beuki tentrem beuki lieur sugan aing lain jelema lieur hungkul kuring we pada teu lieur teh kan naon Amir abi teu lieur yah teu lieur moal ke milu jeung aing sia teh ya manganteur mun yang nganter datang ti heula keamanan kapan yah keamanan awak geus letoy itu keamanan naon ngajurung bakat ya mah bakat buku butuh kumaha nu mun jiga nu teu lieur moal maneh teh geus kolot mir geus waktuna pensiun istirahat menikmati hidup maneh teh tina sasamanggung teh maneh teh bisa kabeuli tanah kabeuli imah kabeuli mobil bisa nyandung ka dieu teh maneh teh ai hek teh lieur wae maneh teh mimilu keneh jeung aing teh lieur beunang teh nya ngaku geus sarua bejeng dewek ke jalma lieur eta sarua mana nya ai kuring mah lieur teh eueuh duit ai anya dama meureun lieur teh nya meureun kudu meuli naon deui aing imah gede atuh sawah lega meureun aing teh naon deui atuh itu nu kudu dibeli teh ngan wayahna surga jeung neraka mah moal bisa dibeli nya tah ayeuna dina salebah dieu ternyata geuning ai nikah teh nambahan kali wios digitukeun heula wios cek urang cuang ruksak heula engke omean deui nya kapan cek tadi ge ai rumah tangga teh supaya sakin tapi survei di lapangan kalah ka beuki ternyata nikah teh nambahan kali sia nah Quran salah nah urang nu lieur ieu nah Quran salah atawa urang nu teu ngarti cek urang luar penting ieu leuheung bae meureun aya sasiereun sabeunjeureun marada nyoy kitu aya cacaang saeutik tah kapan dina salebah dieu ternyata nikah teh nambahan kali sok ayeuna cep dikri sateu acan nikah mah geuning bebas rek boga duit rek henteu ge moal jadi omong jeung moal matak era tapi beda geus rumah tangga mah sia teu boga pagawean meureun era ongkohnya komo gagawean museup tuh ai keur lengoh mah rek ngajentul sapopoe di walungan gitu jadi masalah tapi beda ketika geus katalian tos diistrenan ku tali pernikahan dina salebah di aya tuntutan kalieur kapan tah burusu teh anak biaya UCG na geuningan rutinitasna eta ngandung biaya deui bae acan susuna acan vitamina acan segala rupana sakali mangkat ke rumah sakit 800 kudu rutin 2 minggu sakali geus biaya deui bae nah lain kalieur kitu eta teh nya di satu sisi di satu sisi ayeuna burusun teh anak kudu disunatan kudu hajat nah lain kalieur kitu ayeuna tuluy nincak sakola SD atawa TK sabaraha tahun di TK teh tilunya teh kuring mah can pernah ka TK di SD ge luncat kuring mah tinggal sobat langsung ayeuna di SD genep tahun pan lieur teh ayeuna nincak di SMP beuki luhur 3 tahun lieur acan anu ngedog wae tuh
anu 3 tahun teh target teh pan jadi 5 tahun ningkat deui ka SMA geuningan 3 tahun kata mah di ku ngenog jadi Gus SMP SMA ge 10 tahun kata mah 16 tahun tak kalieur teh cuh ayeuna deui hayang kuliah cenah hayang kana jurusan naon jurusan aya jurusan Banjar Jakarta aya cenah hayang jurusan hukum hayang fakultas hukum atau hayang jurusan pendidikan atau walus siasa jenayah siasa jurusan hukum tapan eta 8 semester 4 tahun lieur acan ke sikiripsi tuh memeh jadi sarana jate udah aing mah teu sakola maneh teh atuh pura we letah kampung mah tah tuh maneh mah sarana jahungkul teh maneh tah alok amir komo maneh guru ngaji guru agama maneh mah gelar ge maneh mah di lembur teh SAG sarjana alam gaib mantak maneh mah nyoba lagi jeung tuyul jeung uka-uka tah tukang eson gelarna teh esos sarjana sound system dalamun tukang organ eta SPD sarjana pongdut tuh dalamun dewek dalang SH senang hirupna maneh ge sarua esangan maneh mah seuseut hirupna nu matak gede jasa eta tukang eson teh ulah salah sok tukang eson si percaya kakang cepot ieu gede jasana nalika hirup di dunya nu matak lamun engke tukang eson maot misalna lain engke lain maksudna lamun suatu lamun tukang eson suatu saat maot dikubur teh ditaros ku munkar nakir teh ngajawabna teh pangtarikna sabab di dunia sok narik-narikeun sora batur geura sok cobian ke maot ayo kan kena hirup tuh ngan meureun aya 2 kondisi lamun tukang esona soleh gitu nya pangtarikna nya bener tapi lamun tukang esona salat embung jumaah hantara puasa henteu tapi aya lebaran panggasikna nya meureun isukan teh ditanya ku munkar nakir teh nya pangtarikna tapi salah waduh cek malaikat hei tukang eson mandro buka saha pangeran maneh pangeran Diponegoro cuk saha imam maneh Ustad Hasbullah cuk leuheung eta mah bener Ustad Hasbullah pelebah saha imam maneh Imam Bonjol cuk beki benjol we jadi boro-boro ku bidadari dipapak sia nu aya nu matak sing saroleh son tanu ngeunah madalang da aing madalang di dunya na sok ngodokan wayang isukan teh aing teh di akhirat teh hayu we ngodokan bidadari wae bagian dalang da anggar kumaha dalang heuh lamun dalang anu soleh mah aing teh ngodokan bidadari ngan lamun dalang soleh mah aing teh anggar mah reun dirojok ku malaikat teh ku beusi nu dipanaskeun heula liang kaina teh ditiir geuning sararieun maneh teh euy jadi nguruskeun tukang eson teh nguruskeun naon tadi teh oh sakinahnya tuh eta teh kalieur nya kuliah eta 4 tahun 8 semester acan deui sikiripsi sidangna biayana belasan juta katurung-turung lulus kuliah cenapa hayang gawe kudu asup duit sabaraha 20 juta kalieur deui wae korek buburu tapi di peta duit pacarna hayang kawin win hayang kawin kasaha ka urang Tasik Pak kalieur deui pa dieu tuh aya balandongan ya aya nanggap cepot nyantri makaning mahal ieu teh bari jauh di Calacap coba mahal nah lain kalieur kitu ieu tuh ieu teh nambahan kalieur geuning sabada nikah teh ternyata tuh nah di mana sakinahna urang papai kapan dikawin ayatna ge wa min ayatihi tah bawa ayat-ayat Allah teh kana rumah tangga teh bawa
ulah ieu mah ai nikahna dilaksanakeun geura sok ai munakahahna dipigawe geura sok ari ajaran pertikahanna dilaksanakeun ari ayat-ayat Allahna Quran ibadahna jeung fikihna tauhidna tasawufna henteu dibawa rek sakinah di mana. Kadang-kadang urang mah ari dina nikah dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Kapan sholat nama tara meureun? Aya nu kitu aya? Dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Ari sholat nama kumaha engke? Pendosa teteh. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Ai Quranna dibaca tara. Tuh, beres bu? Kira-kira sakinah moal nu kitu? Tuh, urang mah nu dibaca lain Quran kapan HP, WA, TikTok. Malam Jumat boga kahayang ya sunah Rasul. Yo mah ai sunah Rasul nu kitu hayu we digugulu. Ai salat wajibna tara, Jumaahan tara, tahajud tara. Ieu mah kapamajikan, sayang. Naon papa? Malam Jumat. Cek saha malam Rebo? Lain. Sunah Rasul. Aduh udah siap belum sayang? Keheula cenah bapana cenah ieu budak keur nyusu. Wayahna gegenten heula budak heula gantian bapak. Sok atuh nyai geulis bojo akang. Nungguan budak sare akang ayeuna sakedapan rek maca Quran heula. Tah kitu atuh bapana sae. Sok puguh-puguh jadi ibadah. Heuh meureun ai salakina eta teh meureun diajar qiraah heuh. Ai salakina teh diajar tilawah meureun rada apal kana bayati sautak saeutik mah. Beres wudu teder ane prak maca Quran heuh dilagamkeun malam Jumat ada kebubuhan semangat arek sunah Rasul. Luar teh maca taudna ge luar biasa dipanjangkeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Papana budakna sare budakna can sare. Bismillahirrahmanirrahim. Bapana budak lesare. Shadaqallahul azim. Jol gajlang. Sukuna dikait kana karpet. Tolonjong jedak kana lemari pingsan. Tulus mata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alah, dah kitu geuningannya da. Ayeuna mah rupa-rupa geuning lagam teh nya sholawat heukeun we eta mah lagam sholawat mah nya. Rupa-rupa eta mah senina eta mah lagamna dina sholawat teh eta mah loba geuningannya lagu jablay geuning kana sholawatkeun panenahkeun. Ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Rasulullah Allah ya Allah ya Allah Allah ya Habiballah nahnu jiranum bital harami. Nah kapan eta teh geuningan aslina mah lai 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 panggil aku si Jablay lai 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 jambu be aku lalai. Aslina mah kapan kitu geuningan nya. Ngan baheula aya nu booming lagu si Mulan Jamela. Lagu Mulan Jamela makhluk Tuhan yang paling seksi. Dor diturutan anggar wae kudu make etika. Yo make kena make seni au-auna dibawa. Pan baheula mah aya lagu geuning anu kamulah makhluk Tuhan yang tercipta yang paling seksi gini kan. Diasupkeun kana sholawat au-auna ge dibawa.
Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam salam alaik, ya Habib salam alaik, sholawatullah tulu alaik. Au au au. Sing atuh au au na ulah ting dibawa kadinya teh nya. Lagam mah tapi da ayeuna rupa-rupa lagu dangdut diasupkeun kana shalawat, lagu India kana shalawatkeun oge aya eta teh seueur. Nya. Heukeun we. Ai kuring mah da heuwas geuning waas geuningnya lagam-lagam baheula mah geuning kolot. Geuning sok aya kolot aki-aki gedingnya ayeuna ge aya di kadang-kadang di lembur-lembur anu polosok masuk aya geuningan anu pupujian mangsa subuh teh geuning astagfirullahaladzim walidaya wali jamil muslimin wali jamil muslimat. Ayatnya nu kitu ayatnya. Aya deui aki-aki manusia astagfirullahaladzim. Ieu baheula komo aya nu tua na pararegat geuning gadak kitu kadang-kadang di masjid kampung mah nya kurang perhatian teh geuning aya adan ge sok sapotong pengumuman ge sok sapotong assalamualaikum la ya tuh in cek mau kadang kita eta innalillahi padahal mah lain beuneunan inilah pidato beureuh kitu maksudna anu adan ge pan sapotong Allahu akbar bar tak gitu tah kadang kurang perhatian nih sok mikna omean di dinya teh mik da mik teh teh berfungsi sarana ari mik mah lain bid'ah eta sarana eta teh nya tah mik teh nu narik-narikeun mantak aya tatarucingan kunaon aya lalaki hitutna sok tarik tuh sabab aya lalaki mah deukeut kana mik komo anu panjang mah mikna tiga aja tuh nya aya mik kan aya mik anu matak ari lalaki mah hitutna tararik bari tara bau da kasaringkum mik beda awewe aya sora eueuh nyaho-nyaho bau tuh eta cek si ibu suka teh naon mik teh iPad teh meureun si Ahmad Al Mukarram ieu ampun tuh dia mah geus mik leutik jaba pono kurukak kerekek perepet sorana teh sora ge ngeplos mik ibu setenaha itu tah ari ngadangu ibu-ibu syirik teh sok waas euy siapa baheula di lembur dewek aya nu hajat eta pengajian ibu-ibu mah ting ceuleuh keuteuk di dapur sugan teh naon keur nyala obonteng jeung baturna teuing aya nu diobrolkeun mah ting naon ngan eta geuning bari ting ceuleuh keuteuk teh masing-masing keur nyala obonteng meureun nyeureut teh sugem mah nya ceul lamun segede kieu meureun nanya kan usaha urang deui aya nu salaki heuceu sih jika kumaha aya cek kana terong bari jeung terong teh terong sieum geunan nu gede dan terong naon terong ungu teuh nya dina salebah dia sok geuning kolot baheula mah takbir ge geuning lagam kolot baheula mah halus geuning mah tak waas pan ari ayeuna mah nu kadenge ku urang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd panai kolot baheula mah lain ini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aya gaya keneh nya aya nu lagam kitu nya ngan geus pasti aki-aki nu lagam kitu geus pasti itu mending ngabeuleng terang we eta surah si aki jabari aki-aki mah geus rangkep sorana teh ning kabarengan ku mengi
nu ngageremna aya nu ngajeritna aya. Tuh semangatna ibadah zaman baheula sanajan masjid yang celeh luhureun balong disebatna teh masjid atawa disebatna teh langgar geuning nya. Tapi saromanget baheula mah sanajan harurung haderangna teu cara ayeuna mah ku neon, ku lampu, ku parami baheula mah naon atuh caang teh iwati ku cempor baheula mah ku damar anu sok matak harideung liang irung teh geuning baheula bahkan ubinna teu keramik cara ayeuna baheula mah make awi make talupuh anu sok matak moncor teh geuningan mantak eta si aki di mana entas diuk tuluy sujud depan ngagoak da meureun aya nu moncor aya mangsa cengkat meureun peyocot teh sasalakna meureunna nya da ari sikina mah meureun buleud anger aya mangsa cengkat meureunan ngait mantak ngagoak tah caplok ku gurame nah ing cangkeuleungeun euy duh teu nyanyi euy teu rada peuyeuh lain rada heuh peuyeuh nya mangkaning seueur lagu teh nya heukeun beda lagu teh eta teh tiasa dianggo sarana ibadah sok ayeuna nya kersana Bapak Haji Roma Irama tuh Bang Haji Roma Irama eta geuningan nganggo seni ngalakungan lagu teh dakwah ayeuna loba musibah loba bencana gempa jadi tujuan di dieu gareng lagu nya masih perlukah air mata untuk menangisi dunia. Kadit ku ani poho deui ya dilanda bencana. Tah. Biasa di bantosan ku pacamat atau napi padewan. Ada pacamat pinter ngaos itu kori nyata urang teh boga pamimpin kos kitu teh atunya luar biasa sok dipupusti nya tah susahna neangan anu ahli ngaji nu neangan ustad teh dari jadi ustad mah pahi embung da meureunnan heuh cenah gajihna leutik cenah nya kalau bahdinya namanya tu ayeuna pan di dieu ge meureun aya madrasah aya nya Pak Ustad aya Pak Ustad anu ngaosna aya nu ngaos sok dibayar. Urang mapan kadang-kadang aing ngahajatkeun anak beak puluhan juta, ari ngahajatkeun anak nyunatan anak beak ratusan juta, da hayang kauweukeun ku batur. Nepi ka puluhan juta ratusan juta anggapan ge ari ka madrasah sabulan sakali 10.000 hararese kapan. Tuh, tapi can pernah kadenge aya ustad demo nya. Minta kenaikan gaji. Kenaikan gaji kumaha digaji ge datara. No matak hese neangan pengganti ustad di mana Pak Ustad Pak Kiai maot teh susah neangan penggantina tapi lamun kubu maot pahi-pahi hayang tuh presiden maot pahi-pahi hayang tapi kageunjleung nagara nya kudu parebut kakawasaan ngagunakeun politik keur alat taun ngagunakeun kadang-kadang agama digunakeun keur alat politikna nya keur memenuhi ayeuna kahayangna luar biasa dina salebah dia loba oknum jangan sampai terprovokasi nya urang mangga hiji we Islam jeung Islam ulah nepikeun ka ayeuna daek diadu-adukeun da urang teh lain domba geuning nya hancurna bangsa jeung urang teh dijajah teh tepan make politik liberal politik adu domba tah pangenteng-entengna diadukeun teh urang teh bangsa urang teh nepikeun ka teu meunang bantuan di pan pabaeud-baeud jeung tetangga nya bedah teu meunang bantuan si itu meunang bedah lega sawahna lega balongna ari aing henteu seni jeung seni pan pabaeud-baeud da ulah tukang son jeung tukang eson pasea nya 3 tahun corona tukang eson eueuh job sarua aing ge cenah rajeun aya cenah eson anu ngalamar lain jeung nu hajat jeung nu demo menang duit henteu diduruk heueuh tadi nasi lebah dieu nya naon tadi tegeuningan ayat-ayat Allah na bawa kana rumah tanggana teh insyaallah bakal ngahontal rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah luyu jeung kateranganana sakinah amin ya robbal alamin ditedek-dedek ngalaku tapi peuyeul urang teh cong panggil si Emi we jangan da kita teh harus nurut kepada sang suami nya jangan nya lalawaton ubul waton minal iman walatakun minal iman inadu ahlal waton ya lalwaton ubul waton minal iman walatakun
mihna peuyeeh da kapanan ari ketua muslimat na peuyeeh mah meureun teu aya nadoman kapan kieu-kieu ge mih teh dipercaya jadi ketua muslimat lamun di lemur mah jadi ketua band kepret alias band hadroh da begini-begini juga mih dulunya mantan artis dangdut. Weh, jangan salah, mih dulu cantik loh. Sekarang mah dah ngaran-ngaran geus rumah tangga, da ngaran-ngaran lalaki mah perusak kabeh oge. Perusak ngan urang mah da awewe nya, ai pamajikan mah kudu taat kana janji salaki nya, sabab surgana awewe teh aya dina kataatan ka salakina. Teuh, ulah nepikeun cacak ku sentak nyent naon? Cacak ku nyentakna kanu jadi salaki ku baeudna ge geus jadi laknat teh jang. Oh, nu mantak mih manurut we rek dikitu rek dikieu rek ditonggeng teu disengklakeun ku kumaha ge mih mah. Kapan disebat lagi ari awewe mah dulang tinandik. Ari lalaki mah dulang tinancep kitu lin. Alhamdulillah baheula mah mih teh nu diapalkeun teh lagu goyang domret. Nya lagu keong racun. Oh, lagu buleud. Aya lagu buleud. Har, make jeung nanya ieu maneh teh seniman lain. Ai maneh teh payung teh seni teh. Make jeung teh apa lagu buleud. Maneh mah nu kieu dengan Syaha nurido ditumpakan ku tiluan. Diduakeun ditilukeun beleguk. Biasa we atuh meuni make kekerasan. Meni galak kasang istri teu beda teu cara baheula mah dilus-ilus mih teh meni make lagu kucek-kucek hotahe ari ayeuna mah kedeung-kedeung kitu kedeung-kedeung kitu ai keur hayang ka hayang kitu heeh teh kitu baheula mah cinta satu malam nu diapalkeun teh ayeuna mah daok. Oh, milu jeung salaki hijrah mih teh nu diapalkeun teh aya nama lagu Nisa Sabian, lagu qasidah, lagu hadroh aya nama geuningan. Ye, latihan mah eta ti barang aya tapi henteu. Geuningan kitu nyahokeun we atuh aya ku latihan mah da urang teh kapannya moal mubah ieu teh ningkatkeun kamampuan urang kreativitas. Mun ulah sok segala ting diomongkeun teh bong bibirna loba. Atuh cicing heula mangke deui. Pan capek etang-etang sok ngopi heula. Eueuh. Kopi. Tak kita tak mih teh. Baheula mah mih teh geulis mih teh mah diruksak nu jadi salaki mah. Oh, mih teh baheula. Baheula mah Desirat Nasari ngelewat. Elpi Sukaisi. Di mana mih ngarendeng jeung Desirat Nasari da teh jauh atuh. Nya mih teh baheula ayeuna mah pan lagu Nisa Sabian nu diapalkeun ku mih teh. Lain majikan aing meuni halimpu soranna. Gusti tah pangna aing bogoh teh baheula teh keur ngalagu eta geuningan keur ngalagu abdi tuau. Masuk musik ini. Ngegerem we siara ngalaguna beleguk seteh. Heuna poho deui meh teh geuninnya lagu Nisa Sabian mah. Geuning eta resep geuningnya aya latihan hadroh teh meuni semangat. Kajeun teuing ulun nanggap ge semangat we latihan mah. Oh, munah ku laki meuni bakatku. Pak tung.
Gitu teh ada orang teh kudu aya kagiatannya supaya dari tinimang ayeuna loba ngagosip nya mending keneh ayeuna lobakeun kegiatan-kegiatan anu positif nya ayeuna mah sia luar biasa hatur nuhun kapan peluang pisurgaeun teh loba jadi pamajikan teh lamun hayang asup ka surga kudu taat kanu jadi salaki ngan ayeuna lamun teu daek taat kanu jadi salaki tong boro kenyentakna ku baeud hungkul geus jadi laknat ku pangeusi langit jeung bumi dilaknatna oge luar biasa nu matak rek dikitu rek dikieu salagi eta teu meng partina aturan agama mah sok we dina salebah dinya sok nu matak mih ge yo baheula mah geulis awak campernik ayeuna mah tingali geuning cangkeng nyengsol biwir ceneh wel awak singkang balas dibelak asak musinya rupa-rupa gaya sinya manyaho nepi ka entep senok cokel boleh nepikeun ka ajul gedang ngararapa sih petualang sejati sinya ulah sok kitu sia teh era belegug sia teh aya resep supaya salaki teu salingkuh gampang di mana tas kikituan bobogaan salaki didudut tuluy dianclomkeun kana tinta biru supaya henteu nyoblos di tempat lain nya luar biasa dina salebah dieu lamun salaki resep dibing ibu unggal peuting kudu ngarengkenek kudu jaipongan yo ayeuna salaki resep ngadengekeun lagu ibu kudu unggal peuting kekaweungan nyanyi tuh nya mantak mih ge unggal peuting sok nyanyi lagu ini ya tumpah seair yumus korae tumenena canikya sapere dikai ngan disudakeun ku umih mah komo lamun beuki peuting mah disudakeun tumpahkan wae men pengker salase ulah talake gewatkeun wae budak kesare men pengker salase gewatkeun wae ari sia naon atuh halah ampun ekeun medahakna ieu malah mun bisa mah ibu tawaran memeh sare teh ulah kapiheulaan dipenta ku salaki tawisan ku ibu teh teuh ulah tawira osok ibu nawisan ka janten caroge osok tuh ka salaki teh memeh sare teh bapak bade tah ladang ngumbah ya mau ulah segala dipenta teuing dipenta mah cicing we ieu tawisan sok umbah heula mun bisa mah haneutkeun heula dideang na kompor suka moal teuting puruput beuneuh nya alah kita kitu jang hampura we da mih maca woka geuning nya da kabubuhan tukang heureuy da kitu aya dina seni mah jang loba banyolan nya heuh kapanan dina salebah dieu teh sanajan ngalangkungan heureuy kadang-kadang aya pikiraneun dan aya silokana dina salebah dieu teh nya heuh nu penting mah urang mah cing jadi jalma nu malalikir we salamina lain pamajikan aing bisaan ngomongna sanggeus asupnya eta kana kader kana muslimat da eta gaulna teh sareng eta ge geuningan sareng padewan gaulna teh jadi akademis bahasana padahal urang kampung baulisung pamajikan aing teh tamat SMP acan tapi da aing kurang menggaul jeung daek maca maka panta bahasana ge jadi akademis geuninnya jadi pergaulan teh luar biasa nya dina salebah dieu teh gaul teh urang teh kudu naon ulah betah tingna hiji martabat kudu gede ka rumasaan nu matak hirup mah ulah rumasa pinter tapi sing pinter rumasa
lamun jelema ayeuna rumasa pinter kadituna asa aing uyah kidul asa aing pangbenerna kadang-kadang di mana aya nu aktif aya nu kreatif budak ora lain didukung kalah kaditincak da sieun tinggalkeun kreativitas. Tapi lamun pinter rumasa kadang-kadang gede karumasaan aing teh moal hirup salilana umur beuki kolot kadang-kadang kudu aya panerusna tah budak ngora diangkat sina diajar nya supaya regenerasi dina salebah dieu teh. Tak itu akangku pokoknya nama luar biasa. I love you pokoknya nama I love you muncak budak orang nama I love you menod pokoknya nama aku padamu abi bogohna ka akang mual bisa diganggu gugat deui sanajan cek batur akang jalma miskin teu peduli sanajan cek batur akang jalma pendek bodoh teuing sanajan cek batur akang goreng patut abi mah geus nyaho di baheula we nya pokona mah luar biasa I love you na mangga tapi beneran asa teu ngeunah kana hatenya euy eta nu terakhir asa teu ngeunahan kana hate euy tukang tahu burung nyeri hate tuna aing oh aing manehna mah kamanggung kadang-kadang sok loba nu nyawer sanajan ayeuna encan aya ari urang mah dagang tahu bulat eueuh nu meuli nyeri hate oh alah yang aya naon ieu euy ada kejadian apakah di belakang sudahlah jangan dioprek euy lain ka satruma kitu yang alhamdulillah geuninnya ieu teh syukur pisan inu hadir teh nya alhamdulillah Pak Kuwu aya keneh Pak Kuwu alhamdulillah Pak Kuwu sehat Pak Kuwu alhamdulillah mudah-mudahan sehat panjang yuswa Pak Camat aya keneh Pak Cina alhamdulillah hoyong diajar qiraah ka anjeunna secara talaki kapan geuning diajar tajwid teh luar biasa hesena jang komo ai letah kolot boro-boro diajar Quran diajar qiraah diajar Fatihah ge hese eta lebah goiril maktubi goerel deui leuheung goerel eta aya nu gurawil sagala gurawil maktubi goiril cuk gurawil goiril gurawil ayo we gurawilan cek kitu nya nu matak diajar ilmu tajwid teh geuning aya kasalahan teh aya lahan jali aya lahan khafi aya kesalahan anu jelas aya kesalahan anu samar tah eta dipelajari sabab di dinya teh aya izhar idgham ikhfa iqlab yo ngarti ini henteu yo eta budak urang we sing barisa nya alhamdulillah Pak Sekdes aya Paroni alhamdulillah Pak Dekos Pak Agus ketua BPD alhamdulillah Ibu Nurlela aya alhamdulillah ya aya rakana panganten keluarga besar ieu Anurdin aya dari Tasikmalaya alhamdulillah ada orang kata Tasik sering deui nya Pak Bapak RW aya Pak Tatang Pak RT Ari alhamdulillah ari araya maregreg urang teh nya Pak Aceng Komarudin aya kana panganten jadinya ya Bapak Hajat dacan kulem Pak Hajat oh loba kasare kayak menu hajat sare jeung saha dewek sasalaman alhamdulillah araya geuninnya di tetras saha deui geuninnya Pak Babin aya Pak Bapak aya Pak Dani aya Pak Dani Trisnawan wah inget keur basa di ditu geuning di Perum di mana geuning disawer ku Pak Babin tapi duka ieu duka sanes oh beda deui nya aya begitu nya alhamdulillah aya geuning di dieu tah Bapak Jojo ieu Pak Dewan di palak nya alah aya alhamdulillah Pak Wakil aya Pak Wakil ketua DPRD aya hari araya alhamdulillah geuning nya ini teh acan aya kamari da kamari aya nu hajat mah geus kamari basa di ditu basa di manganti meureun aya na moal meureun tuh alhamdulillah atuh hari araya keneh mamemeh bubar atawa lamun dina lamun tah ieu pabasa ieu
Pak Jojo. Pak Jojo? Dewan. Pak Dewan, alhamdulillah. Eleh gening ku eles ya. Alhamdulillah. Atur nuhun Pak Jojo. Waktu kapungkur oge disawer ku Pak Jojo nya. Kapungkur waktu di Pusdai. Alhamdulillah ini disawer deui. Tapi kapungkur mah rada syukur. Alhamdulillah jeung geuning sok jika nama ieu mah lamun dina terong show mah sok di absen. Di absen geuningan. Lamun dina terong show kudu dina nose geuningan jeung ku si Ramji. Yang ini siapa namanya? Nama saya Bapak dari Trisnawat. Yang ini siapa namanya? Nama saya Bapak Hasbullah. Yang ini siapa namanya? Nama saya Bapak Camat, Bapak Jenan. Yang mana? Bapak Jenan. Yang mana? Bapakku. Yang mana? Yang mana? Mana? Bapak Jenan, Bapak Camat. Bapak Camat, alhamdulillah. Mikna pareuh. Mikna pareuh. Mikna nama orek jual. Yan. Kopi. Anu nyawer teh neme Bapak Dewan sareng Bapak Camat. Keun urang tenen di haneuleup sieum gesang sampereun sak urang tuna di hajuang siang gesang alaeun. Anu sanes panginten ieu pasahaya. Daya sanes Bapak Aceng. Atuh urang teraskeun ieu lalampahan margi seueur keneh nu teu acan. Dina salebah dieu panginten anu sanes manuju nukeran receh. Atanapi bapakku mah ningali heula batur. Lamun batur salambar aing meureun 2 lambar. Itu kaayaanan. Daya sanes anu teu acan teh rupina seueur keneh. Bapak hajat kalebet panganten oge rupina mah eta ieu Bapak saha? Bapak RW hatur nuhun Bapak RW. Dah kadar ieu ieu Bapak saha ieu? Baku hatur nuhun anom keneh ieu saha ieu Bapak saha ieu? Tah ieu Bapak saha? Di panganten alhamdulillah. Ieu Bapak saha deui ieu? Bapak Dani. Iya Bapak Syahaya. Nah, ini alhamdulillah tah eta we.